Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an wal asri, demi waktu. Allah ngajelaskeun waktu sebab eta adalah merupakan modal. Nu mantak kadituna innal insana lafi khusr. Sanyana manusia yakin lolobana rugi. Ieu teh berarti keur nyaritakeun untung apa rugi. Quran geus ngajelaskeun ternyata lolobana rugi sebab cek Kangjeng Nabi annasun niyamun, manusia orang keur sarare kabeh gitu. Ke fa iza matu intabah, lamun geus sakarat kakara. Oh jauh aya alam kubur. Kitur nudi ku hari keur ngimpi jadi mui. Zaki bupati orang keur ngimpi jadi bupati. Habib Rozak ngimpi asa jadi Habib. Kementerian Agama keur ngimpi nyana di dunia. Anu usaha keur ngimpi nyana asa jadi manajer. Nu tani keur ngimpi jadi petani. Teka rasa eta impian-impian eta teke ketika Israel datang. Oh, horeng aya hirup di alam nu itu. Alam anu tatadina urang baheula di alam alastu. Ketika Allah nyarita ka roh, wahai arwah alastu bi rabbikum, qalu bala. Lain tah maneh teh ngadenge wahai arwah kaula teh ieu pangeran anjeun. Bala cek arwah sumuh. Roh teh murni suci. Cek Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ngan aya wadah awak jasad. Di jero awak bakal dibere nafsu. Kade maneh teh cek Gusti Allah geus percaya bahwa pangeran teh kaula diasupkeun hiji-hiji ka jasad masing-masing bari diberean nafsu. Cek Gusti Allah lamun maneh balik ka alam nu itu bersih deui tanpa terkontaminasi ku nafsu bakal disadiakeun surga. Tapi lamun maneh kababawa ku nafsu, kajaring ku nafsu, kabelit ku nafsu bakal disadiakeun tepira jahanam. Lumayan. Mangga cek arwah teh abdi